Ibu tunduh teh, bapak-bapak tarunduh, gening lulus ka dieu sorana. Bu, lamun misalkan cara gue ece lulus maka kudu dibere vitamin. Dibere vitamin lulus keneh bae berarti kudu sering dibere semangat susu. Misalnya ece ngaji nagenya geus kana susu. Margi naon cenah ceuk kangge ngayakeun acara samodel kieu teh ieu teh ngabutuhkeun pengorbanan betul. Pengorbanan akan naon sih? Aya nu ngarabankeun harta bandana, aya nu ngarabankeun tanagana, aya nu ngarabankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir aja. Aya keluarga besar nu teu ngilu mikir aya. Atuh batur mari weuh teu mimiti nyentet. Masampang nyawa sonsis teu mimiti mencit hai, mencit bom, mencit sap, mencit anu genut pencit gimana? Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan, Cak? Nggak butuh. Mata kurang doakan mudah-mudahan perjuangan para keluarga besar ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal Lebak muncang kumaha dara rama. Masya Allah ditinggal di tegeningan meni tarunuh di tegeningan ini caleng hari nyacenya warna-warni. Alhamdulillah. Gua lamun misalkan minggonan biasana sok pinuh kieu tara sabaraha urang 10 cenah jeung tihangna. Tapi alhamdulillah ibu hadir karena ieu tempatan semangat henteu. Semangat cenah bari kieu aduh geus 5 watt ngajepret sakedeung deuinya. Mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji ulah kahiji lembur bisa jadi mawar bodas kahiji naon atunya majelis sudah ganti siap-siap. Mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji teu karasa capek sabab make kendaraan. Ini kadia naik mobil aya, naik motor aya, berjalan kaki aya, diburuhan ku bapak anak, diberi duit ku ibu Rohmah, temen khawatir aja nya. Ada ibu kapaksa teh kan dia, dipaksa ente. Alhamdulillah, sabab karena tolab ilmu, orang teh ulah kapaksa jeung dipaksa, tapi kudu maksa, betul. Coba pasing kuring rek nanya wios, bapak aya. Aya apa itu? Belah itu mani malohok ya kahar ku subugo. Era anu kadangnya. Bu, rek naros wios. Kira-kira ibu jeung bapak-bapak dongkap kana ieu patem-patana habada saja talabul ilmi atanapi talabul kejo. Talabul si tadi nama rek talab ilmu cenah nengan anggar we jingjingan masuk di bawah. Ayo bawa jingjingan di dia. Karena sia teh. Hah? Apa lumayan aya jeruk biru asupkeun. Aya papais benek jujelkeun. Nah kade bari ka imah bongkar eta babawa. Mesina poho ngagantung dina paku menang saminggu aya papais buruk eta di dinya. Tapi insyaallah henteu urangnya orang Lebak muncang mah teh kitu. Henteu beda urangnya. Insyaallah sungguring malah yakin ka ibu-ibu Lebak muncang dongkap kana ieu patempatan teh seja tolabul ilmi oge apal kana pahalana tolabul naon cenah pahalana tolabul ilmi teh urang tingali dina kitab Lubabal hadis di dinya disebatkeun man ta'allama baban minal ilmi ya'maru bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalli al barakaatin taqawuan. Maka sing saja lama anu ngaji satu bab daripada ilmu rek diamalkeun atawa henteu kana mangka aya abdullah eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya ibu nu di dieu salat 1000 rakaat aya. Meureun mah hulu ge tinggalin di handapnya. Karek ge urang mah salat tarawih sabaraha rakaat tarawih? Aya 23 aya nu 11. Kana aya eta mah tong dipermasalahkeun mah anu henteu salat. Gitu we cenah. Ayeuna aja apal kana pahalana talab ilmu rek diamalkan atawa henteu eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat.
cek aja mimin cenah kumaha nah cenah neng make naon afdol keneh urang ibadah naon tolab ilmu tinimbang ibadah 1000 tahun bahkan salat 1000 tahun mah geuningan urang teh aya wuduna aya rukuna aya oge sujud tapi nah geuningan leuwih utama keneh urang teh tolab si akang dijawab anu baju belang aya dijawab kumaha apalah arti urang salat 1000 rakaat lamun misalkeun henteu sareng ilmu cetitin aya cetitin aya cititin cititingnya aya cititing cititing aya teh titin mah teh aya ibu titing salat 1000 rakaat teu apal kana ilmuna maka salatna bakal sia-sia karipu-ripu hungkul ayeuna si ibu Elis puasa tapi teu apal kana ilmuna ngan kurbeunang haus jeung dahaga hungkul ayeuna ece indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata mata kanu tadi urang teh beramal tanpa ilmu ge moal ditampi ku Gusti matakan alhamdulillah wa syukurillah lamun misalkan ibu-ibu dongkap kana ieu patempatan sejabade talabul ilmi maka yakin kabeh dosa urang dihampura ku Gusti Allah amin. Margi naon dina setiap aya riungan dina setiap aya pangawasan qoskieu Gusti Allah teh ngutus ka malaikat napikeun dongkap kana ieu tempat erek naon eta bu malaikat dongkap kana ieu tempat nah harek ngamera abdi nah lain nah harek seuri cengir hareupeun abdi lain nah erek nonton abdi lain eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabetan dosa-dosa anu aya dina awak bu karawas da ayeuna urang keur dicabut dosa henteu mun karawas mah geus pingsan betul kusabab gede kene dosana tinimbang awakna karawas ayeuna keur dicabut dosa karawas henteu eta bu malaikat diutus ku Gusti Allah nyabutan dosa urang dibodolan eta dosa urang digembol eta dosa urang dibawa ka itu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dia hah Gunung Halu oh di dekat Gunung Halu Gunung Kembar hah Gunung Singa Gunung Singa Gunung mau eta bu dosa orang lebak muncang kabeh diwadahan ku malaikat dibawa eta si gunung TK non si dosa TK ka gunung cek gunung geus di mana malaikat euy mani haheho gitu geus lebak muncang gunung geus naon geus nyabutan dosa orang lebak mun terus rek kamanakeun ku anjeun rek dipicieunkeun ka dieu dah sugan we kaduruk di dieu mah cek gunung teu bisa ku kaula moal ditarim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah laju kamanakeun atuh cenah gunung teu ka ditu keun ya kada ka laut laut naon berarti di dieu nu deukeut hah Pangandaran laut naon hah hah? Atau saurang ngomong nak? Karena teman hah? Lewi bayi? Ayo lewi bayi? Bau tetenya? Suka nggak tuh eta mah? Kekuatan ngapalitkan dosa orang dia mah? Kalaut lah Pangandaran artinya? Eta malaikat ditolak ku gunung lompat ke Pangandaran arek naon micen dosa orang mana lebak muncang karek nepi didinya di laut cek laut kumaha geus di mana malaikat euy mending ngesang kitu cek malaikat heuh geuningan ngesang oge teu dibere tisu ku sohibul hajat aya atuh tisu apa eta aya tium kana atuh aya we karunya eta malaikatnya beri banjir itu nu harewasan ti leuwih lain nitah lah ngabejaan we aja eta cek laut ada geuning aya cigana teh mun teu dikitukeun mah disumputkeun benernya satur nuhun Kang mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna lanjut waktu maknya geus eureun karek dimulainya cak lawat cenah hampura euy malaikat ku kaula moal ditarim kusabab di dieu geus loba dosa mah laju kamanakeun cenah atuh laut lamun misalkeun ieu dosa orang
lebak muncang ulah dipican ka dieu deuh bikeun deui dah ka kitu ka lebak muncang eta dosa kita dibikeun deui ka lebak muncang tapi karek dirinya digang eta malaikat dijegat ku Gusti Allah rek ka mana cenah malaikat meuni wah kitu Gusti abdi teh rek ngabagikeun deui dosa-dosa anu menang nyebutan tadi tapi saur Gusti Allah no tidak boleh kusabab pikeun jalma anu keur talab ilmu ku kaula kabeh dosana geus dihampura alhamdulillah tapi saur malaikat tidak seperti itu Gusti tujuk tur ka manakeun atuh ieu dosa teh cekelan we ku anjeun saur malaikat atuna cangkeul Gusti hayu dicekelan ku abdi mah oh kitu oh ari kitu mah atuh wahai malaikat lamun misalkeun eta dosa orang lebak muncang geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana kadinya bade weh ti heula naha geus peuting abi kabayang eta mah ibu kokom aya ibu kokom balik ka ieu mah rek mana kom euy rek balik tah mere dosa jrek rugi henteu rugi kusabab urang mah teu kudu ge dibere dos urang mah rumah sajalema anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulang hul mikiran hut kan nu geunut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap nah atuh mudah-mudahan urang sok sanajan ngilu nunutan hungkul atuh mudah-mudahan urang pesing janten kiparat dosa urang amin ya Allah ya Rabbal Bu masih semangat masih sudah bari peureum masih ngajawabna teh pertemuan yang kuimpikan duaan menggunakan agenya kini jadi kenyataan pertemuan yang kudambakan ternyata bukan bantuan atau udah capek aja wios ayo nyanyian wios hayang nyanyi der hayang seri der ulah ditahan di nanti kalau bisa jadi seteru datang pertanyaan ti budak ngora emang boleh ayeuna urang keur ngaji seserian boleh anu ulah teh ningserikeun anu mah cari ka mana rek mingonan zaman sekarang shopping dong tah anu ulah teh kitu pertanyaan deui emang boleh ayeuna urang seserian babarengan boleh anu ulah teh seserian sorangan naon teh berarti Bu dangukeun ngomongkeun soal seuri ari seuri teh eta teh mangrupakeun obat kusabab lamun jalma seuri cenghar awakna teh betul cenghar sehat nah ayeuna kunaon ayeuna loba jalma setruk tara seuri betul matakan ayeuna hayang seuri der hayang nyanyi der ulah dikakempit dina ti koro bisi jadi matakan enak mah bebaskeun we sia Bu simkuring bingah anu amar watasu teh simkuring biasa ka dieu kalebak muncangnya kesaleres nama panginten wangi ayeuna teh simkuring teh kadahna ka Bogor wangi ayeuna teh simkuring teh majantan ka dieu ngan dipikir-pikir arek naon ka Bogor kitu nya dulur eueuh menganang eueuh kitu jadi ka dieu abdi teh tapi insyaallah enjingna simkuring ka Garut enjingna deui simkuring di Bekasi mun aya nu nganang kitu satanya teu aya mana saree meureun di imah aja doakeun abdi sing sehat amin ya Allah ya Rabbal tapi sateuacan simkuring rek naros wios kira-kira ieu ngajina hayang lila yang sakedeung yang lila kusabab naon lamun misalkeun ngaji lila-lila ting sok tara diaramalkeun kusabab urang mah geus kakeunaan ku panyakit barho naon barho teh bubar po karek make sendal di dinya nangtung geus poho deui ayeuna leuwih parah cingho naon cingho cicing keneh oge geus can bubar can naon ari mah tadi cenah sahana naik teh
teuing poho ngaranna oge poho eta teh naon ciho ayeuna leuwih parah cak vokalis hadroh abdi tumhiho abdi tumhiho abdi tumhiho abdi tumhiho naon tumhiho abdi mah tuman hilap jeung letak ngajina ulah lila-lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anu man berkah kaciri di dieu mah ahli barang dah letak ngajina ulah lil nu penting dah baik inditna ibu sing goreng marka dia teu ngarep-harep kana barkat henteu kana amplop ge henteu najis amplop isina naon Bu sim kuring madongkap kana ieu patempatan teh saja silaturrah man sarahu ayub satallahu fi rizqi aw yusalahu fi atharihi falyasil rahimahu maka sing saha jalma anu sok silaturahmi nu pertama ku Gusti bakal diseureurkeun milik rezekina sareng anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana amin ya Allah ya rabbal matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur duit itu abi mengingetan sahibul hajat kecil kudu diingetan sahibul hajat geus dirapet di kamari kan bejana rek dibuka deui cenah rek ditamahan amin ya Allah ya rabbal tah ieu dangukeunnya sanes sabar abdi Bu ibu terang abdi saha henteu Gusti nu agung di dinya sakilang gede kitu ngaranna Awit Fitriani sing kuring asli nama ti Cianjur Campaka karena itu nama artinya ayeuna mah sing kuring teh linggih teh di Sukabumi di mana cenah Sukabumi na di mana di Cisaat caket pasantren Asalapiah lamun ibu orang dieu ereka Sukabumi ereka Cisaat dekat pasantren Asalapiah teruskeun we nami abdi da tos teu birek deui di mananya bumi neng Awit Fitriani kita aja tadi diantarkan ke hiji imah anu 8 tingkat mobilnya 8 biji tah imah abdi teh tukangan imah nu tadi lupa tukanana merenya silaturahmi betul Bu ngaji makan aya teu lila oge rek saja merek 2 jam merek lila rek sakedeung angger bakal dibarokahkeun